Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Wah, di tengoan deui jalan teh ah. Kowe pucung anak incu aing. Lebaran mah geus kahiji, kadua, katilu, geus saminggu ah. Hih. Itu coba kue yang mending geus saringget. Terus beak anu nyaba mah ka aing teh daek datang-datang talaledor pisan mah ka aing mah. Warap-arap atau tengah terang ya aja naik mah nyaba-nyaba tuh aing boga anak teh kumaha meureun aya lobana doang nungtung nama aing pelasiran henteu aing diarajakan ulin padahal maka jangari kesisa ti jeung incu nah aing enggak ngilu teu depan anak aing sing kadari sing nyararaba ngabablu kan anak incu aing mah geuningan aing mendingan ulin kayak masih ijot aing enggak punya ngajedog di ngarep-ngarep nahaun aing kayak masih ijot we sugan si ijot bogan dodo aing kue anu kieu dong kue garing teu neureup pan aing uhuntuan kue teh si ijot teh ngangguran aing pengen tatu kerjang dodo nya Dalang ding ding, dalang ding ding, alhamdulillah mak. bilang lobanya Mak, kamari loba nu arunin merere duit ka urang. Mak loba teu? loba mah ge Ih, orang mah nggak bakso yuk ngejeblak itu yuk. bunga jauh Ya besok kan akan seplak mak. bunga jauh Ih, rumah ada aja kan. Urang dibayarkan. loba ini mah belakang Oh yuk, ngejeblak yuk. yuk Tuh, yuk kayak jam berapa mah jam sana-sana. Oh, kayak dibelikan kurang ya. Yang barang mah kan kurang beli kena duit astagfirullahaladzim ya. loba eta mah mau duitna Ya cenah. loba ge geus pada ngentahan Ada buat ijo mah komo nyamanya. Di telen marawi mah ngarang. ya mak ngentahan duit Untuk orang tahu ijo mah. ai incu tuh anak nu ngentahan incu Oh, jadi daratang teh miring mah. jadi saya Oh, ngurus tunjuk. bejan jangan urang di imah jadi nek maka ke mah Oh, si mas main mah kebun duit ieu mah. Beuki duit si mas main mah ngentak doang. si bober anu incu urang Karya. anak mah Ih, kamu jauh. esok kongko Iya, incu aja ngaren tawe duit. bodi mantas ngendong incu aya mah mawakeun duit Diuk. mah kamu ka kowe ya mah ya Ini diperek aja nggerakkeun. Ini si teh.
tenar, Jod, itu kerjang dodol. Saya boga dodol tuh, Jod. Aya sih, tapi enggak jadi purak kayak saminggu deui orang gorengnya. Orang goreng dodolna. Uli aja lah, aing uli ge beuki. Uli begeus uli. Aing kacang tenar, Jod. Aduh, teu nara mah bisa diberesan ka aing moron. Saya mau duit ke aing, Jod. Aing beren aja, Jod. Karak 2 lembar mah, Jod. Anak hijau aing ka ieu mah, Jod. Aing anu ngapalan. Dari Tasia eta mah, paroga anak atuh taledor ka sia. Ampun, siap loba, Jod. Kamu tuh udah liar. Hanya liar 50 jeung 2000 teh sarua wae, Jot. Jot itu teh aing. Ira? Aing 2 lembar, Jod. Aku kan bere 2 lembar kerek. Aing meuni tanya pisan Mata kajari. Aing anu nganturan. Teu kajari. 2 lembar ge di Siram. Agung jauh. Kajangari mah jauh. Anak sia ka dari KB, Jod. Karena anak aing loba banget. Si Mas Bin murid anak aing teh. Oh, nya boga anak loba memang kitu ngeunaheun, Jod. Di barere, di alanteran. Tapi aing loba anak. Ge unuk imah-imah aing can unuk marere, Jod. Kumaha nya, Jod? Kudu ka imah karoret anak. Joledar ka kolot. Jod. Jangan pelasiran ke mana, Jod? Siapa enggak ada gue aing lagi tungguin pohon di pohon nang bara juta ini pan dihitung. Aing teu pelesiran pisan, teu Aing kan ditungguin. Eta aing balik deui eta. Ampun, tah geus anggus teh ditungguin aing. Amana? Nih, mah. Itu ibere atuh, Jod. Aya aya sampai jadi bere. Kun di 2000 teh bukan atuh ira. Iya, udah. Ayo, Jod, kurang karagunan, Jod, lalajo, Jod, lalajo monyet, Jod. Terusnya? Duh, eta bisa berkat. Tadi mereka budak tunggat. Iya, iya. Nu amis. Orang ieu diber. Ini non. Heeh. Oke, kamu na. Enggak. Ini semua. Nang 2000, Itu gak alhamdulillah aku ira. Lagi bere 2000 ke. bocet, Jod. Ayo jeung ke. Ya, aing boga suluh jeung bebek. Aing teu bawa ke nu kitu mah. Ih, Ngarelep di hontu aing. sakit encor eta kue. Itu kan teh aing sia boga dodol, Jod, Ada tetunduh. Kopi. Ih, ampun aing mah. Lebaran aing mah teu boga kue-kue acan. Boga adi, boboro balik. Bere Pak Bagian henteu ka eutehna. Tung kiriman-kiriman jeung budak jeung alona. Jelas banget si Wati mah. Itu lebaran teh teu liar aing nah topo nabung we di imah. Salaki modal suka bawa salaki ge. Kunon si Bon, kebiasaan sih emang ribu hati itu teh riweh. Kunaon? Iya daripada saya baca yo, iya loba kusiata akan. Waper. Aing cancaya da kasih atena. Tuh kan cek aing geus mah nipu, kareng nama koski jero manahaun eta. Rangginang-ranggining teh ya. Kararain teh itu mah loba sih mah aing ge. Bagi teh dikurak-kurak na. Ya Allah Bondi, lu heula buka eusina ye. Tah, tuh asli. Heueuh eta nahaon tah hadapna nahaon. Acang. Sok nipu wae ka aing. Jadi ka ngaranna ge meureun sesa lebaran BBL naon genting penting mah aya. Aing ge lobana kue mah di jero tapi kun teu dikepurak-purak. Ih jeung sorangan engke. Da sorangan aing mah. Tek barakane sorangan di jero. Najan aya batu ke mah ditawarani eta mah jeung aing seubeus sorangan. Naon ngalaran batu apalagi siga. Kusia kabeh. Ya iyalah sama tari dedaangan, tari tawar-tawaran ka batur. Bu kadang mah tawarkeun ka batur ya gitu kue lebaran. Ulah sok sorangan sama gambuhang jelema. Aing mah kajen disebut gambuhang di kumaha wae aing erna. Da aing lapareuh nu mere ieu na aing marata marare ieu kan. Heuh sana mere. Ya geus aja aing sorangan, namun hae mah samenta ka aing ketok pantok jurig dah sia.
pire meureun anak kejuring ah. Dan pira-pira aja sama. Ampun, tas lebaran teh sarua wae geus karari geuning. Arek lebaran teh boga duit. Tas lebaran komo deui. Kumaha hirup teh kieu jeung kieu wae urang mah. Jabat tahun-tahun teh kieu jeung kieu. Meni arampun. Batur mah geus kali teh burbar. Urang mah bor-bor burbar. Wae mah di imah wae ngalumbu ka stopo ah. Naon eta isuk-isuk geus kali ya. Lebaran mengohok wae kunaon lu. Urang mah sarareh dia ah. Ih, lebaran salari kunaon lu. Biasa pas batur, apa batur kos urangnya? Dibalik apa? Ih, gelo pas dia bantu ke urang. Kumaha sih ah? Urang mah tas lebaran teu boga duit. Ih, ku karunya tuh lu kagak apluk-aplukan ulin. Boro-boro jangan ulin, jangan harga hararese. Ih, lu mah elek ke gua ku nenek-nenek gua mau dambe ka mana wae ka Cileungsi, ka Cimahi, ka Amerika hi. Lu mah di mah wae nambu kos topo hi. Ikan mana mah loba anakna meureun, loba anakna loba dulurna pan aya urang mah eueuh, boro-boro dulur anak teh jararau. Buat ing teu aringet nu bae ka mana mah boga anak teh. Iya tuh lu dakil tara diurus jadi anaknya kita laledor. Makanya boga anak teh kalau tidak diurus ku siang hi. Kayak gede ge anak sia ingetan kalau Emang hayam diurus. Ai manusia mah da teu kudu diurus udah halaridang teu cara hayam ieu. ih, hayam orang di Paraban yang gede, ada jelema mah di Paraban heusi gede tapi hidang sia tah jadi nurut ka sia kabeh meureun. Urang mah entas lebarannya. Teu boga duit. Kamu di tas lebaran ah. Ih, lu mah tiba lagi juga begitu wae kagak punya duit. Lu kagak mudik atuh. Eueuh duit nah segala mudik ah. Ka dia ngantar duit apa ka urang? Ih, duit gua mah loba, masa gua ini kudu ngasih ke lu anak muda, hi atuh tibalik kumaha sih lu teh? Kajen teuing atuh mere-mere ka urang. Iya, lu teh main mana kodong-kodong ke Cirata tuh batur ge laliwatan wae loba rame masa lu ke Cirata dong gak cukup duitnya. Hi, kasodong lu kasodong, murah. Oh duit nah dia atuh minjem. Hi, kagak ada ini ah. Minjem kadi 100 mah. Ih, lu mah sokan poho minjemnya kagak dibalik ini dulu ge lu minjem barang duit 20, 30. Ih, gitu we doang. Iya pakai ayeuna mah dileuwihan buru ah. Ah, gua tak percaya lu mah. Hayang ulin urang. Ah mending. Mending kasih seti minjemna, dia kan anaknya gawe jauh tah loba duit pasti dikiriman si gadis tah duitnya lu pasti ngagunduk. Gunduk. Nih opas runtah wae ngagunduk ah. Tapi Mas Sati mah koret ah. Nah nama ajarkeun cara jangan si gadis gitu. Kan aya di dinya mah teu boga eta ieu, nanti teu boga incu anu ngilu. Jadi loba duitna numpuk wae meureun. Iya, tuh duit gua mah kan buat gua healing, gua mau hobinya jalan-jalan. Ih, targi besok gua mau ke Argentina, Colombia. Main nama eta ini ku geulis segala hayang healing. Atuh iya gua mah napon deui atuh gua mah incu udah pada gede, anak udah kawin semua, gede ge gua mah tinggal happy jalan-jalan hi diberi duit ku anak gua. Gua makanya bukan anak dia gawe sing jauh, duitna gede gajihna. Ayeuna tuh 50. Bunga 50. Ih, 2.000 aya mau teh sia 2.000. Ayo teh anu cara baru gini, cenah pinjam 100 dulu biar itu enggak putus gitu. Teh naon si eta teu ngalalarti urang kitu bahasa naon si eta? Ih, sampaian siap pun entah putus. Tuh nge lu jualan tuh daun koneng tuh laku daun sampo. Amin kan teu gaul anu cenah balik teh geuning anu cenah pinjam 100 anu kitu teh naon si eta? Naon sih lu ah? Pinjam 100 muka lu baruntus meureun ah. Ini eta mah teu gaul. Sekarang ngomeh HP apaan? Ih, punya lah gua mah HP mah tuh. Lu tuh boga HP mah sih. Aing teh barosan ah nanaon nanti lebaran teh nya. Juga teh urang mah ka dieu arek ulin teh, arek mere duit, arek nganteran eta nanti BBL, teh. Bang itu doang. Itu mah balik ah. Ih, Ya emang saya mah bondah bondil mereka doang hirup teh. Tapi aing bete. Lebaran ayeuna mah sia kun lebaran kamari. Serius. Emang lebaran kemarin sih kemana? Tuh kemana oh bisa jeung aing ngalubuk sarua ke selak base. Ih, segala ngaputos di mana Rua wae, jeung aing mararat samur umur sia mah. Aing kudu hareuti ka mana umur sia mararat. Hunya.
Aing poho gedinya. Lah seorang sebuhnya urang mah barang lebok ngikut gambung-gambuhan, ngikut ngelek-ngegel ai keur barang lebok teh kos sia. Kos bahaya siapa? Kos bahaya siap kos bahaya. Tahu diri kamu teh. Tapi sama barangkan kumaha ge sama jadi tai doang nak. Biar aku jadi kue ulang tahun. Ih, cara kamu. Ini tai. Ya, orang jadi tai. Dia jadi emas namanya. Gitu. Aing poho. Adisa ka mana? Si itu. Si Degig. Main boga adi. Heeh. Eta amal ka luar negeri aing pas Pokoknya kalian ge masuk ke adi teh nya. Aku mau ke parah dia adik ya. Si Wati mah teledor banget sih teh nah. Atuh boro-boro ngasih kabar ke aing. Kiriman ge henteu ka aing. Kan nyahonya alona teh bagi jajan, bagi ulin. Asup teh kan bere nya 1 juta mah nya. Kiriman kitu ka aing. Pidik salaki aing teu mawa duit. Teu mawa duit, teu ngirim duit. Emang hedo aing hirup kudu kumaha kieu. Sakit aing gak kameureun meureun. Sama bener Bona, ku adis yang tadi kiriman, ku salah ke sedikit kiriman. Ya, iwal tesa iya bang, ngoceng-ngoceng sorangan. Maksudnya teh usaha sorangan, bebeakan gitu nya. Aing ngajablay teu laku tuh. Bos salaki keneh mah ngajablay. Ya, ngomong ah telaku, goreng aing mah hidung. Kurang pura kira. Sembayang anu takut. Jadi mah amis ya. Bukan saran. Mau gabus. Apa? Amit pokoknya mah. Aing kolesterol. Modal aja tuh Ira nah lagi di tengah. Aing loba pantrana jot kolesterol. Iya. Lebaran loba kena kuenya jot Dodol may sukannya. Hah? Dodol may sukan. Sudah Dodol. arek muli. Lebaran geus ada dek muli sama. Modal. Borok tuh aing barang hafal mah hadapan modal.